nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deket ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh maha alam dunia geus paciweung bencana datang billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qalu alhamdulillahilladzi hadana وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والله أعلم بمرضه وقالوا لن ngucap ya وقالوا لن ngucap ya alladzina amanu dal istiqrar fi manazilihim ing dalam nalikane tetep ing dalam pirang-pirang panggonan alladzina ucap-ucapin lapad alhamdulillahilladzi hadana wa anana wallahu alam bimuradi utai jenis puji ku tangtu ka dia Allah kang nuduhkeun ya Allah naigisun sadaya lihadzal amali kadua ikilah iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi ikilah jariyul anhar min tahtihim madkhulil jannah iku jazaohu babales hadzal amal wa ma kunna lillah tadi alan warana ana ingsun sadaya iku darepon yen ta oleh pituduh ingsun sadaya laula lamun orana utawi anada dan nuduhkeun ingsun sadaya sapa Allahu dipajawabu den buang opo jawab laula lidilalati magobla walai kena nudukeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula alaihi ngatas jawab laqad jaat rusul rabbina bil haqqi teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya kalawan bener wa nudulan den celuki allazinaan satuhune kalakuan mukhaffafah yaiku mukhaffafah ay anau tegese satuhune kalakuan au mubasyiratun atawa utawi andiku kang nafsira fil mawadhi'il khamsati dalam pirang-pirang panggonan kang lilimatil kumul jannah uta mangkono surga uristumuha iku den wariskeun sira kabeh ing jannah bima kuntum ta'malun sira kabeh iku migawe sira kabeh kalawan ma ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus'aha
asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantak kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge teu kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji teh kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan dihandapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kulaman sanajan tilok tahajud tilok duala temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja aya-ayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga jadi mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja deh. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan. Ya kagak juga segitu ya. Lu kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopurin. Waduh buka dalil tak budak. Jawara ge buka dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan dek sangka kumaha aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilala ka jeung kumaha ge ai kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin kodok mata aing mah subuh mah kodoan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jigana aing mah. Dia HS mah anugerah ti Gusti Allah. Jai ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nang nang Allah pan. Bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tah budak. Tapi aing kodok kan. Ye atuh aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab sholat dah siap moal ka sorga jatuh husu atuh soal husu mah dak malah deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husu di mana salembur aing coba dengekeun husu cuma aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong jalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetap aing bagus sangka itu aing mah bisa-bisana sakit tetap sia itu husuma je aing kamari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang nu di tengah-tengah ku aing jang ke dalil di harapan Allah bisi Allah nanya sia sabaraha taun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarua teu kabawa wah saya salat zuhur teu make salat sunah tetep teu kabawa Gusti abdi mah nu pardu-parduna bae kata husu pancak Gusti la nu kallifu nafsan illa wus'aha waduh cak Gusti Allah malaikat ya balangkeun ka surga ieu mah nu kieu mah geus segera geus waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah
Aduh, mantep jasa. Si bae anu kalipun nafsan illa wusaha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae Pak. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wusaha. Allahu akbar. Rakaat kadua tadi bae. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Kacaritakeun majelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede. Di dinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa. Urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang heuh sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian kuku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebe deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeuh babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rok aing geus cokot tuh. Ih, bisa sakira teh. Seri, pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan, motor aing dibawa ku saya teu bebe kahayang aing bebeja atuh sia goblok, sia awal sia. Enggak sah sampai di sini saja. Karena tak orang tengah anta boga babaturan kos gitu. Masya Allah, kos orang boga pamajikan, hatena bersih ngeunaheun biasa. Kurang dek berangkat, boga duit, aya duit pamajikan cokot kurang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual. Kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ngadinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Aja eta eta anting dicokot teh. Cokot teh bisi kurang mah. Iya tuh naon ka tadi digeti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tih sate urang. Masya Allah, ada lagi kakak bisa balik keneh sakitu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masya Allah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh. Barang datang. Kokoprak geus dikieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nya geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kakak maling duit kula nya. Lah tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu beres tuh, papan mah bapak turunan pan. Pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta. Tungtung lama teu beres bae. Emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masya Allah kan mentak nengan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng,
neng leungit duit lah leungit duit bola ka ditanya diuk heula ka diuk kalanan minum heula duit mah gampang diteangan Kak tapi pan kakak mun leungit hese anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa aya tuh ka kamar ayo atuh aduh bahasa neangan pamajikan nu tiis jangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae dis katara di hatena kitu bae emangnya nama teu maksud bagus di hatena maksud bagus tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang sarasa etik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cek Gusti Allah panyakit ku aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teu aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan dari tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang nu bantak doakeun bae tah kan eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abe ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nyana ge kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu nyandung sia nu aing ge ieu geus diganti ku batok kalapa ye nyandung kada sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung nyandung lah ngaranna ge babaturan deukeut akhirna nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur kenapa ya abeh aya batur doang ai tentrem mah eueuh nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran diciteundan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh aduh Kapolres ona bae senyum-senyum bae tutut bae le manyun teu jadi sorga nu mantap ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese teu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah poe ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana teu kumaha husuna gantung habak jelema kos kitu ye eueuh husu bohong kajian kumaha komo aja aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu atuh puyeng dijieun ku saha je heuy teu cek awe akur emangnya mah hayang kitu bae pan nyana ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar
kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesterna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri mintah tihamul anhar dihandapeun gedong teh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya lenggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan raga kurang atuh tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga bidadari di sisieun urang teh kentan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh Masya Allah irung mararancung bibir aduh geus hese nyaritakeunana nu mantak geus pokalawa sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuteuy kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan ras beres Masya Allah aju kesangna seungit teh ieu mah bener-bener sorga penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri mintah tihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga ujang sia ka sorga ka dieu pelukan urang kabeh wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna uduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget Masya Allah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat naon sia maca syekh kula di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat bener ka dieu geuna mah ikhlas lah cak teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh parang barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa ahli sorga sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya
Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat kabeh aya di surga. Berbagai-bagai tahapan ke di surga. Nu bersyariat mah aya di dieu, nu bertarekat mah aya di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka surga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nungis dihandap senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat, nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga tepan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangala lentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara pohara jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf, ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud, ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi. Ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh ieulah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunia na iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina. Hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teh dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit. Ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae. Teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga. Nang Allah keur cicing bae batur teh kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengeun diajak ayo ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese teu bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ujaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya. Wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal
kunaon sia indit uyang aing majlis muaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajem ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kumaha kula deuk ngaji bae heulana lain kitu beunsia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya na malamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS bae ku jana bisa henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatul taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatul taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatul taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatul taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatul taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatul taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatul taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nya ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama dah aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata benar Rasul aing teh nyata jasa Rasul benar mawa hak melalui lisan-lisan para ulama
numantakwa nudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha. Wahai ahli-ahli sorga, tilkumul jannatu sorga uristumuha, nu maneh diwaris tak sorga. Ieu teh bima kuntum tamalun, ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh. Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera didinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sina Umar diberes bendera Al-Faruq, bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidna Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidna Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kanjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah, memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu geragerokeun antil kumul jannatu. Ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap. Wah dek diberangkatkan Masya Allah melalui kapilah kontingen percis orang kos dek musabako kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun dijidah teh mata make bendera pan orang deka mobil masing-masing. Wah kontingen mobil satu main kurang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan hitungan urang Arab teu pati bisa ngitung. Wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy cak urang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab bego nya ada tuh bisa ngitungnya nama teu bisa ngitung bantuan ke urang ana 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh bae wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara atisa asyara isar balik deui bae mal berangkat di pasar orang Arab. Aduh maksud eta nah ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek cenah aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh dalah atuh kitu-kitu kene jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu geus sarua urang Zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kadina surat Zumar. Ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat bae kan wah keulas noraga jon teh sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristumuha ieu diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarari urang aya pemimpin urang kan dihareup
geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana. Ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uris tumuha kieu nu mantak make bahasa uris tumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya. Kafir boga tempat di surga aya di neraka aya. Jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu. Ya Allah. Rarempan ya urang. Geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di dieu. Presiden nama malaikat balik jadi orang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di sorga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di sorga boga di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli sorga ka sorga ahli neraka ka neraka. Nah ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun sorga ka ahli neraka ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojay ge ku apeh kararieun neuleuh sorga nuker nginum susu nuker muka susu maksudnya susu SGM siapa kamana bae tuh sablon siapa nuker ngadahar saos segala ngadahar buah dan lain sebagainya indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantak nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang ka hayang urang nya beke nya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh ku geus bari mah kekepan bae tas hideung pongan sia teu nurut ka aing abah geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol geus geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teh teu nurut ka kolot kaduhung amat teh teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ya ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia oh hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya weh nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada teh cek malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga risum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye kucing sama tuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye
kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow, atuh geus kikieuan we Haji Pendi di Solo. Lain Haji Pendi ieu. Geus pede bae nya. Saduata ke urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui. Kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui. Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sabodo. Los tah los jang sabae sapamenang. Urang kitu kabehan los. Cenah ieu mah deusian ku artis sabodo. Geus ieu mah tah surat-suratna BPKB-na kabeh tah dikeun. Wah kabeh dibikeun ka pamalikat balik. Oh, geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu. Geus susuratanna geus kabeh. Pana ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya kitu kan surat-surat. Geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung. Ye atuh upah tanda tangan mana? Sia bikeun ka ahli neraka. Tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir. Tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang. Nu mantak ieulah bahasana teu kumul jannah tu sorga uristumuha. Nu mane diwariskeun sorga. Nu mane mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung mane. Bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh. Bentak kurang iman manggeus aya tinggal amal soleh. Amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji. Dina ngajina ge kan kudu ikhlas, kudu nyaho wudu jeung rukunna, syaratna, salat rukunna jeung syaratna, haji, puasa dan lain sebagainya. Abeh naon? Abeh beramal solehna mantep. Sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeui ieu amal saleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jang ngawarung gitu kan ya urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun diomean ge jak wae moal bakal untung. Mun untung mah aing moal ngaji ieu, ya tolol. Aya tungtungan kos kitu bae tah. Aja kunaon ieu teh dagang poe Minggu lah, dagang ge rugi malulu. Mun untung moal ngaji ya nge. Aduh, zaman teh beres kos kitu tah. Malaikat ge nganyatet teh setengah hate. Budak ngaji beneran tah teu sieun. Nah, ieu keur carita uristumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris mah eta mah meureunan mun aya nu mah gorenganan kos kitu tadina setiap jelema boga tempat jang pengbalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin mantak ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka Buddha ka Konghucu ka Kristen ka je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang tuh sia jadi nyahopan kuari bener tuh enggak cak orang antep ke Kristen Katolik ke ambalaya di neraka enggak atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini udah ke surga aja ya yuk boleh deh Masya Allah tinggal engke ngegro ahli surga ka ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bae Masya Allah wallahu alam